manga urang teraskeun deui lalampahan Inon de para wargi sadaya kumaha terasna Inonnya deui sabada tepang sareng nyimimi teh manga urang teraskeun sareng aya kajantanan nu aneh-aneh ayeuna mah di bumina sok aya kumelenang beurit bodas nu badag cukup badag segede marmut manga urang teraskeun ai marmut jeung kelenci beda nya benten atuh para wargi urang kota moal terang mana marmut mana kelenci ge aduh kitu benten marmut sareng kelenci mah benten pisan kelenci langkung ageng tibatan marmut gitu mangga urang terus somoli aya kelenci naon cenah bibit unggul badag pisan teh badag geus sugan eta kelenci badag ai kelenci mah ceulina panjang gitu nya panjang teh ai marmut mah ceulina ponok ponok ceulina da sabade sami sareng beuri teh marmut mah tapi badag mangga urang teraskeun harita Inon tuluy ngagereneng jero hatena kumaha nya lamun aing rek ngadonyil rukeula di nyimimi meunang 2-3 poe malah sugan we nyimimi mere pakasawan ka aing atau mere pimodaleun keur dagang ieu mah rek nginjem lain rek menta di mana aing aya kamajuan kana dagang kakara dipulangkeun deui ka manehna kitu dina gerentes hate Inon anu kadua kali keur kitu ujug-ujug torojo beurit bodas nyampeurkeun bari cara caciricit puguh sakedapan mah Inon ngalenyap mireungeuh deui beurit bodas bari teu kanyahoan torojona wae eta beurit bodas aya di dieu geuning da tiba heula oge di dieu mah beurit bodas mangyan sote kamari we waktu aing meme panggih jeung nyimimi atuh tadi basa aing rek nyusulan Nyi Sarti jeung barudak tapi ayeuna aya di dieu ih kaditu sia yang gila ya aing mah jeung sieun ngegel sia ka aing sok da nying ka kaditu bisi indung aing nyahoeun tada teuing indung aing ngajeritna mangkaning sok dilaeun le beurit teh Inon ngejatkeun suku sieun digegel ku beurit bodas harita beurit bodas disada ciciricitan tuluy norolong ka kolong babalean ku Inon ditempo ka kolong babalean tapi sakiceuk beurit bodas geus eueuh disebutkeun moncor da eueuh liang eueuh naon palupuh jeung bilik sakitu rekepna atuh Inon ngarasa heran ku perkara beurit ujug-ujug ngiles ku ngarasa anehna satiap Inon nyebut-nyebut ngaran nyimimi sok manggihan bae beurit bodas tapi ari henteu nyebut-nyebut ngaran nyimimi mah masing di mana-mana oge tara manggih beurit bodas ku dasar eta timbul pikiran Inon hayang nanyakeun ka nyimimi bisi eta beurit bodas teh ingon-ingon manehna tapi mah esah mah indungna teu dibejaan yen aya beurit bodas di imah sabab gilaeuna keur ku beurit padahal sanajan Inon teu cacarita oge ka Maesah mah geus manggihan beurit bodas nepi ka kajeng jejeritan sagala kalawan tatanggana daratan ngan Maesah teu bebeja ka Inon duka pohoeun duka teu niat nyaritakeun Inon geura dahar anguran metu mah geus boga dengan sangu pangirim ti Nyi Iti ceuk Maesah nitah dahar bari ngelol tina lawang teu hararese Inon ngoloyong ka jero kalawan dahar di dapur bari nying hareupan hawu samalah teu disamakan-samakan acan geus aya 3 poena Nyi Sarti jeung anakna teu balik-balik kitu deui Inon salakina neang deui henteu ongkohan Inon keur ngoredan jukut jeung nyacaran eurih nu geus ngajejembrung di kebona geus lalenang jukut jeung eurih anu meunang nyacaran mah terus didurukan sisi kebon ku ayeuna mah Inon meuni suhud ngurus kebon jeung sawah teu kungsi di jurung atawa dititah deui ku indungna estuni hideung pisan ari kata-mata mah geus 2 poe aya hujan atuh nu barobah pakaya pada sibuk ngurus pakaiana sewang-sewangan isukna kebon geus beres dipacul kitu deui sawah 3 kotak geus diangler dibantuan ku tatanggana tiluan rai poe katinggalina teh pepelakan anu Inon jeung baturna mending ngaremplo hejo ceuk palikirna masing-masing pasti maka ya ayeuna mah bakal kajadian bakal kaala hasilna nincak ka waktu gede pare pasosore kira-kira bada asar Inon ulin rek neang cai bisi kotakan sawah na kasaatan tapi berkah kotakan sawah nu Inon teu kakurangan ku cai gog Inon cingogo hanapeun tangkal iris bari nyerangkeun pasawahan anu waraas neuleunan hate Inon ngarasa bungah ningali dumeh ningali subur samalah pare nu mitohana mah katingali geus celetuk sabab geus pangheulana waktu Inon para mitra sadaya keur ngajejentul pucenghis katingali mitohana tayalian Mang Atma keur ngurilingan sawah nggotok kotakan sakapeung-kapeungeun regeureun tuluy alak ilih ka sisi kagigir bari nyekel dahan selong segede-gede pigulang leungeun
si horeng keur ningalian beuri. Geus kitu ret Mang Atma ngareret ka beuleh kulon terus lempang deui sigarek nyamperkeun ka Inon. Beuki lila beuki deukeut kuniang Inon nangtung boga timuru goreng. Palang siang mitohana rek nyiksa dumeh mamawadan selong. Sanggeus deukeut pok Inon ku Inon ditanya leuleuy tapi bari taki-taki. Rek mana bah? Pokna bari neuteup kana beungeut. Oh, das nempo pare. Isi digangsing ku walak beurit kabeneran sawah dewek mah geus celetu euy. Ari nu maneh kumaha Inon? Kakara gede pare nu kuring mah bah sabab nyawahna ge pan kapaneurian kuring mah. Temal Inon sajelasna. Nu ieu sawah lain da Inon? Mang Atma nunjuk. Nya 3 kotak segede-gede gamir we jeung itu dilebak we sakotak. Panyana dewek mah geus celetu atawa geus rampak. Kakara gede pare mah iraha ka alana atuh. Jeung kitu geuning euy pare teh pare ilaing mah meuni siga nu mereka tetet. Palang siang lapur pakaya ilaing mah Inon. Tuh tingali pare nu dewek meuni semu hideung. Dapurana ge segede-gede ping-ping jalain bobohongan. Atuh tangtungan pare ye. Samar ka ala komo bari diganggu ku hamama tuh. Cek Mang Atma setengah ngajejele. Kana pare nu Inon hanya kumabehna we atuh bah kajadian syukur atuh. Teu kajadiankeun bae kumantung kana milik kuring we ieu mah. Temal Inon ukur sakitu sedeng hate mah ngarasa panas ku omongan nu jadi mitoha. Oh kitu we ari teu ngupahan diri sorangan mah rek saha nu baris ngupahan bari oge. Cek Mang Atma daria bari tuluy ngaleos ka sawahna. Nya eta batur abongkeun aya paribasa bibir teu diwengku eta teu tulangan. Ngomong janji pelenung we. Asal ngeunaheukeur diri sorangan we paduli batur. Pare aing direken jelema nu cacingeun nyebutkeun merek tetet segala. Nah dikira aing rek muyang kitu kanu kitu patut lamun pakaya aing usum ayeuna teu kajadian deui. 1000 kali aing teu ngalebok oge keheulaanan aing kudu ngadeupan lincar kudu menta kanu kitu patut mah. Nyaan kawas nu panas otakna we wolak mitoha. Lamun aing teu ras boga turunan heuh teu boga anak dah sigana. Ditarok bener-bener tak babatok teh jadi mitoha teh. Mani asa kabina-bina teuing abongkeunna diri aing eueuh kagableg top kadinya ganyang beurit pare si Atma tah. Ganyang tah beurit tah pare si Atma asing bersih kadinya lah. Keun sanajan nu kaula kagangsing oge teu naon. Kaula mah geus tuman sangsara kaula manaha. Inon gegerendengan sorangan nyeba-nyebakeun sawah mitoha ka beurit. Bari neuteup ka Mang Atma mitohana nu geus lapat-lapat. Delila Inon balik bari manggul pacu leungeun sabelah ngajingjing teko. Digantelan ku cangkir seng leutik. Euleut 2 poe ti harita pare Mang Atma nu geus celetu teh manibeus bures kabeh diruksa ku beurit. Harita kanyahoan ku anakna nu lalaki adina Nyi Sarti katelah unen. Manehna tas ngarit ningali pare nu jadi bapa ruksak teh gentak balik. Meuni teu sirikna ti babaranting. Datang kaburuan imah gero-gero uned ngagegero Mang Atma bapana nu keur ngopi di dapur. Bah, abah, bokna menimatak ngahariwangkeun atuh. Malas Nyi Sarti ge lanceukna kuat ti buburanyat keur marene budak nu bungsu. Aya naon Ned beuni matak ngahariwangkeun maneh mah? Aya naon? Aduh, itu ceuk. Oh itu, ari abah ka mana, ceuk? Keur ngopi abah tuh di dapur, ari kitu aya naon atuh? Nyi Sarti ngarasa kaget. Ningali pola nu jadi adi bari teu nemalan malah kajero ngagegero Mang Atma. Abah, aya naon Uned? Gegerewekan we kawas nu jauh sia mah. Aduh, cilaka bah cilaka, nyaan cilaka gede bah cilaka. Cek Uned can nyaritakeun perkara pare nu ruksak ku beurit. Ye, ari maneh cacarita teh cilaka naon Uned? Pok caritakeun atuh naon cilaka naon? Aduh. Budak teh kusok ngadeulewas wae aya naon atuh Uned? Cek Bimur ka Karamilu nanya. Cilaka gede ini mah bah, mak. Itu pare ruksak kabeh. Hah? Pangdenge pare ruksak kabeh? Nya bah, aduh eta mah ruksak kabeh. Ruksak kunaon diranya ku muning? Pok bejakeun muning gableg saha nu ngaruksak kana pare dewek. Buru-buru bejakeun dikadek nu gablegna ku aing. Bejakeun muning saha? Mang Atma ujug-ujug nafsu we bari boga sangkaan parena ruksak diranyah ku muning. Lain diranyah ku muning, pasti ku babangok beurit bah. Katinggalina ku kuring mah siga tapak nu ngelan atuh. Aduh. Eta babangok beurit meuni asa kabina-bina teuing cenah.
cing namanya urang ka sawah jeung aing bari mau panengeun sakalian sugan manggih bebengok beritna. Atma ngorejat nangtung bari ngarawel bedog raketak tali sarangka ditalikeun kana cangkeng. Ari Uned harita mawa pakarang tuluy arinit ka sawah. Barang tepi ka sawah nyawe pare anu Mang Atma opat kotak menigalede bea kabeh dipunggalan ku beurit. Atuh puguh nafsuna lain dikira harita Atma saralak sirilik bari nyekel bedog kitu di Uned anakna nyacaran rungkun-rungkun neangan beurit. Parang harita aya beurit kaluar tina rungkun segede indung suku teu loba nu dipikir deui ngan seak keplas beurit di kadek ku Atma. Atuh beurit disada cicitan plak 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 Atma ngahanca beurit teu sirikna dicacag nepi ka huduna ngagelenceng. Sia rasakeun sia. Atma menibangun nu gemes naker sakitu geurit geus pae ge tuluy dihanca keur kitu Uned anakna ngagegero ti lebah. Bah ya beunang hiji deui ku Uned je buru-buru ka dia bising luncat ya ditincak kuduna ku Uned buru-buru bising ngegel ka Uned pokna gegerewekan. Sirilik bah Atma nyampeurkeun anabre nyawe anakna keur nincak kulu beurit anu gede batanu tadi kekelanan tong ka dikejatkeun sukuna bising lebas ulah dikadek bah bising nyalahan kana suku uing cek Uned sieunneun ka kadek suku moal dikadek ieu mah urang talian buntutna kelanan urang ngalaneun aya tali rapia tina rerenteng cek Amang Atma ngeureut tali rapia anu kira-kira sadeupa raketak beheung beurit di talian pageunnaker. Geus kitu mah kakara Uned ngangkat sukuna harita beurit digigiwing ku Mang Atma. Heug sia dipangang sia ku aing mah deuleu. Bongan sia ngaruksak raja kaya aing. Teu kitu ku aing direrab ku seuneu sia. Buru-buru aya Uned ngadurukan kadinya. Urang ganggang babalak si monyong teh. Atma harita nitah ngadurukan ka anakna kalawan teu hararese harita. Uned ngagunukeun bangsa runtah-runtah mulungan ti sisi kebon. Geus loba sut disunut meninga bebela. Sedang beurit anu keur digigiwing di talian beheungna teh diantalakeun kana seuneu nu mucuk. Puguh we para mitra beurit meni gugurubugan. Ngaso heula, ngaso heula ngaso. Sakumaha nu kauninga para mitra kaum dangu. Beurit nu keur digigiwing di talian beheungna teh diantelkeun kana seuneu nu mucuk. Atuh puguh we beurit gugurubugan buntut jeung awakna sapotong geus boleger. Pek rasakeun sia. Bongan sia ngaruksak deuleu. Pakaya aing geus dua usum beak ku sia. Atma ngocomang sorangan geus kitu terus beurit diasupkeun kana seuneu durukan nepi ka gehengna. Harita Atma jeung Uned anakna neangan dibeurit ka rungkun-rungkun. Dikersakeun Atma jeung anakna geus meunang beurit aya kana 5 sikina. Kabeh dipaehan di dinya keneh nu dipek-prek huluna nu disapatkeun beheungna. Malah nu dipanggang sagala kuregang haur.
Geus kitu mah Atma jeung anakna baralik deui ka imah. Kumaha abah parete ruksak ku beurit? Cek Nyi Sarti nanyakeun di tepas. Lain ruksak deui beak pisan. Dipunggal ku walak si monyong. Teu penasaran sama babah meunang genep beurit kabehna dipodaran we di dinya keneh. Sama lain nu diduruk, lain nu dicacag, malah nu dipanggang ku regang haur. Nya jahatna si babangok beurit. Lamun nyaho sayangna mah diduruk jeung sayang-sayangna ku abah teh nyan. Temal Atma bari ungah terus kebat ka jero nyimpen bedog ka dapur. Ari Uned harita meni aliwoh nyarita alewoh ka tatangana. Ngabejakeun bapana tas maehan beurit aya kana genep sikina. Atuh tatangga jadi gujrud nyaritakeun sawah Atma parena beak ku beurit. Samalah ayeuna mah kacida ruksakna. Pare opat kotak anu sakitu kotakan galedei kabeh beak ku beurit. Usum nu tukang mah saleuheung aya nu kaala keneh tapi ayeuna kakara celetu. Oge geus beak teu nyesa satangkal-tangkal acan. Nu pantes mah Atma rek amuk-amukan oge. Beja eta nyebar ka ungah pilemuran samalah Inon ge. Nu kakara balik ti sawah ngadengieun beja ti tatanggana. Yen sawah nu Mang Atma parena beak ku beurit, kitu di perkara Atma maehan beurit genep siki ge aya bejana. Mak geus ngadenge beja acan ti batur, cek Inon nanyakeun ka Maesa. Indungna nu keur ngapleuk nyepah di tepas. Ngadenge beja naon Inon? Maesa ngareret. Itu Mang Oli. Ieu nyaritakeun perkara pare nu bapana si Sarti beak kabeh cenah ku beurit. Mangkaning tadi katingali ku kuring parena teh keur celetu. Tapi cenah bapana si Sarti meunang genep beurit harita teh dicacagan. Malah nu dipanggang jeung diduruk sagala. Lain ku kitu aya luasan eta bapa si Sarti. Disangka telenges eta batur kawas lain geus kolot teh. Diganggu komo pasti ngaruksak we kana sawah batur. Dek torek ting kakarang ngadenge ayeuna ti maneh sawah bapana si Sarti parena beak ku beurit. Keun bae maneh mah tong kabawakeun ngan aya beurit Inon, bising leuwih ngaruksak. Urang mah kumaha milik we, aya milik wae cenah atuh syukur. Meureunan urang teh kaala eueuh milik wae teu nanaon. Di mana rezeki mah sanajan nyawa teu kajadian ge teu burung mangidahar apaan? Cek Maesa. Nyaritaan Inon dicarek ulah ngaganggu beurit. Da memangnya lamun diganggu sok leuwih ngaruksak. Moal kuring mama warek kan aya sato sabab sato ge sarua hayangan hirup atuh. Kitu we da sato ge hayangan hirup sarua jeung makhluk keneh pangeran. Cenah eta batur laluas kitukeun bae, batur mah tong nurutan batur barina oge. Temal Maesa teu kapapanjangan jerut turun. Rek katampian bari mawa kele dua siki keur wadah cai. Ari Inon harita ka jero nutupkeun tidak di dapur sabab geus reup-reupan magrib. Pada magrib harita Atma kaungahan ku opat urang lalaki tatanggana nanyakeun perkara sawah ruksak ku beurit. Saurang lalaki tengah tubuh katelah mangkalman nyarita setengah ngawawadian ka Atma, tapi nu dicaritaan makalah wah bari suraseri. Ya mangkalman, kuring mah tong boroning aya beurit di sawah. Sanajan beurit di imah ge beunang mah dipodaran itu man. Udah soten malah satu nu teu ngaruksak ari satu nu ngabahayakeun mah. Eueuh salahna diparahan ge. Kuring jelema ge nu jahat masuk disariksa samodel bangsat di mana geus meunang nyiksa. Terus diserenkeun kana wajib. Kalawan tuluy dibui. Ya geus sato samodel cucungik beurit wajib dibasmi ku sararea. Bisa aya nu meunang beurit beurit ti imah boh beurit ti sawah. Sakira teu luas maehana mah serenkeun ka kuring. Yen perkadea ku kuring malah. Tadi ge kuring jeung si Uned meunang genep siki meni asa puas. Nu dicacag, nu dipanggang, nu dipek-pek huluna, malah nu diduruk sagala ku kuring mah. Tanyakeun da ka si Uned bisa majarkeun kuring ngabohong. Cek Mang Atma. Asa reueus dumeh wani maehan beurit. Atuh jalma nu opatan silih reret jeung baturna celengkeung saurang lalaki ngora keneh cumarita. Nu katelahna teh oleh. Mang Atma. Ampura kuringnya rek milu jabung tu malapung ye. Lain kuring ngaluhuran atawa cek paribasa ngalungan uyah ka laut ngawarah ngojai kamari. Lamun bisa mah tong kumawani maehan beurit teh. Lain aya paribasa kuring naon teh nog mapatahan hayam lain. Kumaha oleh? Pangdenge ulah kumawani maehan beurit. Mang Atma neuteub kana beungeut oleh. Nya ti saseret ayeuna mah geus we nu geus mah. Naon sababna si laing make nyarek ulah maehan beurit sagala? Na teu karasa ku diri laing pare ilaing geus ledis diruksak ku walak beurit si monyong.
nasi lain tegara salebar makaya menang patukal patakil di belaan anjuk ngutang digawe dedegeran tesirik nabijil kesang lemut kesang ya non teh kesang badag kesang lemut kesang tina mata-mata cek paribasana si lain mah kawas nu lieur lalampahan teh oleh cing ayeuna dewek rek tumanya ka ilaing eta naon pang nasi lain make nyarek ulah mayan beurit nasi lain ngalah salebar ku beurit na beurit teh ingwan si lain atau kumaha cek Mang Atma siga nu keheul lain kuring ngalah salebar ku beurit atau beurit ingan kuring da bari lain kuring teu ngarasa lebar ku pakaya bugu lebarna mana taku kalawan karasa karipuhan ngagara pakaya nganyarek Mang Atma ulah may handai beurit teh bisi lain saberit-beritna kahiji kitu atuh kaduana pan urang teh nya bisi leuwih ti kitu engke beuritna ngaruksakan papelakan urang kekelanan sakali deui dewek nanya ka lain bieu si lain nyebutkeun bisi beurit nu lain saberit-beritna naon maksud si lain tuh naon hartina si lain ngomong gitu ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso harita Mang Atma heran ngadengi katerangan oleh atuku oleh dijawab nu hartina mah bising siluman temal oleh atuh barakatak Mang Atma sering ngabarakatak oleh hari lain nya ya ku belegug teuing hirup teh makanya aturan beurit siluman sagala ya oleh dewek geus sakieu kakolotanana coagna mah tingong kuak nepi ka ngungkul dikikirik nepi ka jadi anjing asa ka karangadenge aya beurit siluman saumur dumelah dewek can ngadenge can manggihan siluman beurit siga kumaha siluman beurit ha si lain geus neuleuh geus manggihan beurit siluman atawa siluman beurit lamun si lain geus manggihan aya beurit siluman siga kumaha rupana jeung sagede kumaha deui sarua jeung doma atawa sarua jeung gedena samodel kebo ari manggihan atawa ningali mah da kuring ge acan mang jadi tungtungna mah hayang seuri dewek teh oleh atuh sarua we jeung bohong ari kitu mah ukur bisa nyangka wungkul bari teu nyaho kana rupa-rupana nu disebut beurit siluman umeh eta we ningali loba beurit lainna 10 hiji 12 malah aya ratusna ribu kadangkala nyaho sotenan beurit aya ratusna ieu waktu ti heula kuring balik tas ngalongok nu jadi inung gering ngadenge sora meuli saheng atuh barang dibatrean ku kuring goreng beurit teh meuni ngasrek atuh oh dumeh kuloba we sebut beurit siluman teh beurinya ai panyana dewek ngabeurit siluman teh tanukan bari gede segede doma ya oleh tong boroning diri si lain wani nyarek ka dewek ulah rek mae handai beurit sanajan dewek dicarek ku pangkat naon-naon ge atawa dicarek ku raja jimur cek paribasana moal beunang dicarek dewek mah moal batan daek kudu ngagugu ka malah ditongengan ku dewek mah paduli beurit di sawah paduli beurit di leuweung gladegan
padul ting berit nusok aya di imah setiap ngaran berit berewek dibasmi kabeh musuh dede mau mikirkeun berit siluman berit juri di mana benang dirinya ku dewek dicacag deui cek Mang Atma nyarita kaliasan siga nu buraom dewek mah oleh tong boroding berit kasebut sato bari sok ngaruksa kana pepelakan aya bangsana aya bangsat beurang ge ku dewek memeh diserenkeun kada wajib dikadek heula ku dewek mah pek tanyakeun da ka urang dieu kabeh ge saha nu wani ngadek bangsat pokna memang nya ku batur salemur mah geus kanyahoan Mang Atma teh tukang telenges ya eta mah kumaha mang we atulah rek truy maehan bae beuri teu naon-naon rek eureun teu naon-naon ngan kuring mah sakadar mere panangan lain mah patahan atawa ngiringan tapi mere panangan perkara rek diguguh teu mah kumadinya cek oleh ukur sakitu terus pamitan bari ongkohan harita geus peuting teu lila tatangan anu tiluan geus jerat jerut tarurun tuluy baralik sewang-sewangan atuh Mang Atma ge ari batur geus areueuh mah ngoloyong ka jero kalawan pantona ditulakan tapi harita Atma teu buru-buru ngampih ka kamarna malah gek diuk dina kursi tuluy ngaroko sedeng hate mah tetep ngageremet ka beurit dumeh parena opat kotak kakara celetuk ledis harita dihakan ku beurit luka teuing pukul sabaraha harita ngan anu jelas mah geus peuting di luar mani geus simpe comrek teu kadenge nu batuk-batuk acan tong boroning batur tatangana sanajan kula wargana pisan anak pamajikan katut incuna Mang Atma geus talibran nu kadenge lintang ti sora cihcir di sada pipireun habu ciang-ciang jeung cari cangkas baleger geus puguheun bangsa bangkong atuh para mitra jeung bancet mah meuni recet kawantu sakuriling pasawahan jeung kebon pantes rek rea bangkong jeung bancet oge sora bangkong catang jeung bangkong belentuk meuni atra kang kingkung di sisi walungan sabudeurna madhab ngabeleg-beg kateureuy ku mangsana peuting teu kadeuleu ngupetkeun curug-curug acan bentang ting carelak ting kartip samalah ti luhur langit aya nu nyirorot bodas majarkeun teh cenah tai bentang waktu Mang Atma keur ngajejentul sorangan di tengah imah bari ngalepus udun ujug-ujug breh aya urit bodas anu teu kanyahoan ti mana torojoana nyampak aya gigireun Mang Atma deukeut suku kursi nu keur didiukan ku manehna sedang Mang Atma mah jongjon teu ningalieun kana beurit bodas lamun seug aya nu ningalieun kana eta beurit bodas mata ngarasa aneh kabina-bina aya beurit bodas make ngaluarkeun cimata tuluy ngareret ka Mang Atma karayap beurit bodas naik kana suku kursi tapi teu kebat gancang turun deui karayap kana kolong kursi terus kaluhur deui ningali ka Mang Atma sakicep beurit bodas ngiles duka ka mana korolosna barengan jeung ngilesna beurit bodas di pipireun imah kadenge ku Mang Atma sora anjing harengan siga aya jelema jegug-jegug anjing ngagogog tuluy ngaharengan atuh Mang Atma harita curing hak malah ngorejat nangtung koloyong asup ka kamar Delila keluar deui bari nyekel bedog di lagar. Mang Atma rarat reret siga anu curiga yen peuting harita aya bangsat sabab ngadenge anjing ngaharengan. Kojengkang Mang Atma ngalengkah ngadeukeutan panto tuluy noong tina sela-sela panto nu carang. Tapi di luar harita teh teu katingali aya sasaha nu katingali ukur lantera ngagantung dina panyaweran. Gilak harita tuluy kaketeyepan ka dapur. Ningali panto dapur geus ditulakan ku rancatan. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso.
Para mitra anu mulia, keur kitu cungungung anjing babaung di pongpok imah, sora melebung muraikeun simpena peuting. Puguh we lamun ceuk jelema nu borangan mah moal teu muringkak bulu-punu. Ngarasa keung ulah-ulah ngaberetak lumpat, sok komo bari dibarung ku sora manuk legbug mah. Disada pipireun imah dina tangkal huni. Ngan ubuhan manaat mama kasebut jelema nu teu borangan, sigana teh jauh kana rasa keung jeung sieun. Malah nyokot obor anu nangoh pipireun hawu tuluy diseungeut. Jerut Mang Atma turun ngalaan tulak panto dapur. Koloyong kaluar bari leungeun kenca nyeklan obor diacungkeun. Leungeun katuhu nyekel bedog di laga ret kana doma araya opatanana. Koreleng ka pipir tapi di pipir eueuh naon-naon. Geus sidik eueuh naon-naon Mang Atma ka jero deui kalawan panto dapur ditulakan saasal tadi. Kalacat unggah ka imah nempo incuna jeung Nyi Sarti anakna geus talibra. Red ka kamar manehna katingali Bimur pamajikanana ngarengkol. Gek Mang Atma diuk dina kursi. Kakara gegek geus cungungung anjing kadenge babaung deui. Ayeuna mah kadenge diburuan hareup. Ditumu ku anjing babelah ti kawetan meuni rage. Atuh geus teg timuruna Mang Atma mah peuting harita pasti aya bangsa. Ku dasar kitu pitunuheun asa beuki jauh malah aya pikiran rek turun deui kaburuan. Ngan teu kungsi turun kitu sotenan. Lain sieun tapi datang pikageteun. Sora awewe saleuseurian aya 2-3 urang siga nu saruka nakar ting cikikik ting cekeukeut. Tapi teu puguh kadengena lebah-lebahna. Sakapeung kadenge pipireun dapur, sakapeung di pongpok imah, sakapeung sora di teras. Harita Mang Atma para wargi sadaya. Make rada harita teh rungah ringeuh kaget liwat saking malah ngagerendeng jero dadana. Aya nasa cenah seserian meuni nyikik ting cikeukeuh. Si Sarti kitu gunam katingalina mah teu usik-usik si Sarti mah kitu deui indung ngagojo di simut. Da sidik waing kadenge sora nu seserian siga anu kadua atuh 3 urangna. Pidak wayak ieu anu nyetelkeun dongeng na radio mah. Lamun sore kene atawa ti beurang mah percaya we nu teh dongeng na radio. Kitu gerentes hate Mang Atma para wargi. Jep sora nu seserian heuleut sawatar menit datang sora awewe ngabangingik ceurik bangun kanyanyerian. Malah disambung ku nu jejeritan manghariwangkeun. Atuh Mang Atma tamah kaget tuluy ngorejat nangtung bari duak lieu. Neges-neges kana datangna sora awewe nu jejeritan. Ing kadenge nu ceurik dibarung ku inghak-inghakan. Sedang anjing babaung asa beuki lamat bata nu kadenge diburuan. Keak-keak sora Korea karita teh disada asa handap naker. Nyaan keur Mang Atma kaget nate asa kakara. Ngadenge sora nu seserian jeung ceurik teu katingali jirimna. Na atuh aya jerit teh Bimur pamajikan Mang Atma nu keur sare ngageubra ngajerit. Bari ngorejat hudang puguh Mang Atma reuwas gentak muruka kamar. Bari teu lesot nyekel bedog. Samalah Nyi Sarti ge anakna kabawakeun ngorejat tuluy kaluar ti kamarna. Timuruna Mang Atma pamajikan ngajerit teh teu aya jalma jahat mukakeun jendela kamar. Aya naon, Mak? Abah? Aya naon? Tanya Nyi Sarti nyerilik nempo ka kamar. Nyaho teuing da Abah keur ngajajan tuh di luar kadenge indung maneh ngajerit. Aya naon mur ngimpi maneh teh? Aya naon, Mak? Nyi Sarti milu nanya bari ngagedeuketan. Astagfirullahalazim, 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nya mah teh ngimpi Sarti, masyaallah Gusti nu Maha Agung. Bimur istighfar bari ngusap beungeut 2 kali. Maneh mah mani sok ngaleulewas pisan mur. Panyalelewek mah aya bangsat nu rek unggah tina jendela. Ngimpi naon atuh make jeung ngajerit sagala? Nyaan saumur malah asa kakara aya impian kitu. Dina hitungan teh kuring balik ti warung tas meuli minyak tanah jeung jeung samaleun. Paleba pepengkolan sada sora lalaki ngagegero bari setengah lulumpatan. Barang dilieuk ana bareh teh horeng isi inon. Tapi beungeutna tamleg we naon teh. Rupa si inon ari saseret beuheung ka hanap. Nah siga nu kawas beurit, awakna buntutan mending ngagebay. Jeung cawig-wig ge pinuku bulu dina hitungan teh rek ngarontok ka kuring. Cek Bimur nerangkeun perkara impian ningali rupa inon minantuna tapi ari kana awakna samodel beurit buluan.
dah mana masuk nu lain-lain hari ngomong teh tamen ka impi ke lumeta mangkuk nasi non mantau ka dieu tas meunang ngageleneng dewek tong sok inget-inget jalma kitu patut bari nage naon meni tanggung jawabna pisan kalau jadi anak pamajikan jauheun aya kaingetan barang kirim ka urang anakna ge ye anakna ge teu dibere keur jajan-jajan acan batur mah teu boga pakasaban di lembur ini ka kota neangan pakasaban ieu mah kumaha cari kebeu pakasaban di lembur teh ngajedog we guam rajin turun ti mah ngadon ngadu bakot di tepas batur basa mangkuk naon kapanggih keur campego sisi sawah bari neuleuh pare mereka tetet nu matake mah di mana geus leuwih teu dajang dina si Inon geus we minta diberesan lah cuma manyang rumah tangga ge ari salaki maneh teu makayakeun mah kuriak maneh we jeung nu jadi anak lang layeuskeun kalaparan cek Mang Atma geus pok deui ngagogoreng Inon minantuna kalawan nita menta diserahkeun ka anakna sedeng Nyi Sarti mah teu nema ngan koloyong asup ka kamarna sabab kadenge budak anu bungsu ceuring atuh mah esah goloyoh ngedeng deui samalah Mang Atma ge ayeuna mah ngedeng ngadu tongong jeung pamajikanana teu kungsi memenitan reup we Mang Atma sare meni ujug-ujug ngagebrak kerek nyegrek sajam antarana sabada Mang Atma jeung kulawargana sarare guluprak ditepas sada sora nu ting guluprak ting keresek siga nu meresan daun kawung teug-teugeun kepluk disambung ku sora nu gegeplukan geus kitu hing sora awewe ceurik meuni bangun nu kanyerian dibarung ku sora pating jarerit cungungung anjing kadenge babaung meuni lambat sorana malawung mepeuskeun jemplingna peuting jempe sora nu jejeritan disambung ku ngagegerona Mang Atma meuni atra sora awewe ngora keneh Mang Atma Mang Atma kadieu sakedeng kuring aya picaritaeun ka anjeun kuring rek amanat ka anjeun tong sieun-sieun da kuring moal nganiaya ka anjeun samalah kuring ngarasa sono buru-buru ka dieu anjeun Mang Atma sakedeung ku kuring digeragoan di hareup kuring rek amanat ka anjeun sieun anjeun teh ka kuring teu nanaon ari anjeun ngarasa sieun atawa ngarasa curiga mising jelema jahat ngan kuring rek amanat ka anjeun omat ulah sakali-kali deui anjeun nyeun katelengesan ka asuhan kuring meuni dikakaya ku anjeun genep urang asuhan kuring dipahala ku anjeun aya nu diduruk aya nu ditek-tek beheungna aya nu dicacag nah anjeun teh telenges-teles deui Atma piragi asuhan kuring nyorohakaneun sakitu lamun sakali-kali deui nyeun katelengesan samodea anu geus-geus ulah majar kumaha sia pasti batur-batur asuhan kuring bakal leuwih ngaruksak malah lamun perlu diri anjeun dipake gantina pikeun asuhan kuring kuring ditempoan saminggu lamun anjeun teu ngalampahkeun deui katelengesan kana asuhan kuring pasti anjeun bakal senang pakaya anjeun moal rek disoro tapi sabalikna lamun anjeun nyieun katelengesan rasakeun pembalasan ti kuring kitu para wargi sadaya pok-pokan eta sora awewe nu teu katingali jirimna ngan jelas eta teh datangna teh sora teh ditepas cungungung anjing teu eureun-eureun babaung sakapeung-kapeungeun babaungna teh para mitra diburuan imah hareup sakapeung-kapeungeun dipongpok kamar Mang Atma disangka nama Nyi Sarti geus sare deui si horeng nyileuh keneh bari nyusuan budak teu lila panon Nyi Sarti ceuleuyeuk taksiran geus karasa tunduk kakara gerek ngalenyapnya Nyi Sarti beuntak sabab atra kadenge sora nu kekeresekan disangka ku Nyi Sarti Mamang Atma bapana nyokot daun kawung dumeh deketeun lawang kamar Nyi Sarti aya daun kawung sabeungkeut ngagantung dina paku tihang lawang kamar gero Nyi Sarti ngagegero laun
Abah nyokot daun kabung Abah teh cek Nyi Sarti bari mencerong kana lawang kamar. Tapi nu digegerona mah teu nema-nemalan acan, tapi sora daun kawung angger kekeresekan. kunaon si Abah tadi gegero teu nemalannya keheuleun kitu ka aing nu meh tadi Abah nyaritakeun bapana budak ku aing teu diwaro. Bah Abah ma pokna deui malah ngagegero indungna. Uniang Nyi Sarti hudang turun tina dipan bareng katempo dina lawang kamar horeng eueuh sasaha. Atuh daun kawung anger ngagantung samalah teu oyag-oyag acan. Karena saha cenah nyokot daun kawung meni atra pisan kekeresekan. Piraku beurit mah make bisa naik kana bilik. Teuing lamun katabaku angin masugan dumeh hanapeun para. Nya, katabaku angin meureun karasa ku aing ngalibir ti para. Gerentes hate Nyi Sarti bari tangah nempo kana lawang para luhureun gantungan daun kawung. Koloyong ka kamar deui kakaregerek gadug ngedeng. Ciri hil ku Nyi Sarti kadenge sora awewe seuri di pongpok kamar. Na atuh para mitra sadaya. Ari puringkak bulu punukna muringkak rai karasa keung. Ari katamah-tamah kadenge sora manuk koreak meningayapak luhureun suhunan. Harita Nyi Sarti dedeheman tuluy ngusap beungeut anakna. Nu pangais bungsu gancang sinamalik sabab sarena nang karak bengkang. Jempe sora nu seuseuria disambung ku nu ngagegero Bang Atma bapana. Model sora tadi sora awewe. Mang Atma ieu kuring rek milu ngararep kapeutingan Mang Atma ieu kuring piraku teu apa ka sora kuring. Kitu kadengena ku Nyi Sarti. Pugu ari hate sapok-pokeun rek nanya tapi bibir asa page. Diwuwuh ka keung teu katulungan antukna Nyi Sarti ngaleleper. Malah hayang buru-buru beurang. Mang Atma isukan kuring ka dieu deui. Kuring sono ka emang geus heubeul teu papanggih. Kuring resep ka emang. Pokna kitu para mitra. Atuh Nyi Sarti beuki teu puguh rarasaan gancang budak anu bungsu dirawuh. Sarta harita ditatangkeup. Ceuk pikirna Nyi Sarti bisi juri kuris. Lantaran harita keur usum pagebug loba nu katerap ku panyakit kuris. Jep geus kitu mah teu kadenge naon-naon deui. Ari lain sora bangkong jeung bancet mah asa beuki rame. Da puguh geus tengah-tengah peuting keur meujeuhna tali brasare. Gerendeng Nyi Sarti ngagerendeng jeroeun dadana bari diukna nangkep budak. Nasaha cenah nu ngagegero si Abah teh meni atra pisan sora awewe make nyebutkeun. Rek milu ngarareb sagala. Untung ku aing teu ditemalan atawa disahakeun. Eta ge ari maksud mah aya rek nanya. Ngan bibir asa pageuh, rek pok meni asa rapet. Heueuh pantesna mah juri kuris nu ngagegero Abah teh. Da eta make jeung seuserian sagala nyebutkeun sono nyebutkeun isukan rek ka dieu deui. Kumaha atunya pilakueun aing ari geus kieu. Ari terus di dieu sok sieun katerap ku panyakit kuris mangkaning aya budak satilu-tilu. Ari balik deui kasarakan bapana budak kumaha? Sok sieun nu jadi bapana teu ngidina. Nu jadi bapa maksudna teu ngidina. Bieu ge sakitu caritaanana ti nu jadi bapa meuni siga nu gemeseuna keur ka bapana budak. Tapi keun bae lah masing dicarek-carek oge. Kudu jadi indung bapa rek maksa we balik kasarakan bapana budak. Tibatan diri aing atawa barudak gering mah. Kitu dina gerentes hate Nyi Sarti. Make aya pikiran rek balik deui kanu jadi salaki sabab sieun katarajang panyakit kuris. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso.
Para mitra kaum dangu heuleut sawatara meniti sabada Nyi Sarti ngagerendang kitu. Cungungung anjing kadenge babaung lamat rei Nyi Sarti ka keungna datang deui. Atuh budak nu rek digolerkeun teu tulus malah ditatangkeup. Lenyap hate Nyi Sarti ngalenyap di barungku jajantung ratu. Sabab atra pisan dipongpok kamar sora awewe ceurik inghak-inghakan. Teu lidapok anu inghak-inghak teh kadenge nyarita lirih naker. Cece wayahna 1000 kali cece keheul oge kanu jadi salaki. Buru-buru gera balik kalawan barudak kabeh bawa. Hiji ge ulah anu ditinggalkeun di dieu sing karunya ka barudak mangkaning laleutik keneh. Gera balik cece salaki cece. Moal ambak moal teu narima kadatangan ku cece jeung barudak. Samalah pas diatoheun da pasti jaganing geto. Salaki cece bakal pinangih jeung kasinugrahaan. Bakal pinanghi jeung kasenangan moal susah kudahareun. Kadangkala pakaya bakal namahan. Sadajan di dieu cicing jeung kolot sorangan ge moal aya kasenangan keur cece. Daek sotenan ngarawatan cece jeung barudak lain rek nyenangkeun tapi eta mah kajurung ku nafsu dumeh cece boga salaki kanu kaurang kaboga. Diwuh jelema nganggur teu boga pisan pakasaban. Tapi jaganing geto pasti bakal papangih jeung milik. Balik-balik kanan cece terus cicing di dieu bari aya kajadian nu teu dipiharap ku diri cece. Tah sakitu amanati ati abdi. Kadarek digugu jeung teu nama terserah cece ari sakira cece teu lebar mah kana diri teu nyaah ka barudak. Kitu pok-pokan sora kadenge ku Nyi Sarti peuting harita meni atra naker. Ku dasar eta keur Nyi Sarti beuki gede niat rek balik kanu jadi salaki. Keur mah ngarasa keung ari katamah-tamah aya nu nyarita kitu. Atuh pitunuheun ngadak-ngadak jadi eueuh katumu ku teu karna pipikiran tapi kangong kadenge sora nu azan di masjid teu sare deui. Kocapkeun isukna kira-kira wanci haneut moyan sabada ngurus barudak. Nyi Sarti harita sedot-sedot nyisiran kalawan geus disalin ku pakean nu bersih. Gemolan pakean manehna jeung nu barudak geus ngajagrag luhureun kasur. Beres nyisiran koloyong keluar ti kamar nyamperkeun ka Mang Atma bapana nu keur ngadaweung di tepas. Kabeneran Mang Atma ngareret sarta nanya. Reka mana maneh Nyai waya kieu geus ngaluis sigara kinit-kinitan. Pokna bari neuteub ke Nyi Sarti anu keur dieu. Nyata abah abdi terek nepungan heula bapana barudak ka girang. Cek Nyi Sarti nyarita bari tungkul. Kumaha? Pangdenge rek nepungan heula bapana barudak? Nya abah tema Nyi Sarti pono rek nepungan si Inon nu dimaksud teh. Mang Atma neuteub seukeun. Nya nepungan Kang Inon. Eta naon maksudna rek nepungan si Inon sagala? Kapan si Inon mah geus nyarita kitu? Heuh, nitipkeun heula maneh jeung barudak handapna saminggu, luhurna 2 minggu. Ku kitu ku kieu ceuk manehna ka dieu deui mere kaputusan. Ye Sarti ceuk abah mah eueuh hartina maneh nepungan oge. Moal dibere resiko moal malah manggih. Moal malah bakal manggih ka teu ngeunah diri. Ceuk manehna teh tu geuning tuh kakara jauh jeung aing ge sakitu poe geus ngoroyoh deui ka dieu. Geus moal henteu incuna teu kaurus sakudu jadi ninina teu kaparaban ku akina. Moal teu kitu sangkana si Inon. Da geus kauji ku batin abah oge. Si Inon teh jelema sulit ati belang bayah komo hidungna mah goreng pucus. Montong geus cicing di dieu rek naon nyampeur-nyampeurkeun lalaki kitu patut. Da abah malah mun jadi awewe samodel maneh boro-boro hayang nepungan malah mah teu hayang padeuleu deui beungeut. Ari maneh ayeuna hayo ngadon rek nyusul-nyusul deui jelema kitu. Sing boga harga diri wah tuh saeutik mah sia Sarti. Yang kudu ingat kana omongan si Inon sakitu matak nyugakna kana hate maneh. Cek Mang Atma nyarek ulah nepungan deui Inon. Abdi mah kaditu sotenan rek barang penta atau rek ngalamehan bapak budak rek minta diberesan. Tema Nyi Sarti ngabohong. Minta dibahasan mah tong make kaditu sagala da si Inon geura ka dieu. Kira tempoan handapna 3 minggu. 3 poe maksud teh luhurna 5 poe. Lamun sakitu poe eueuh we ka dieu kakak datang ku maneh kaditu datangan.
nyata ditunggukeun ka dieu mah bisi manehna ukur alasan bah teu kitu hayo ke manehna ngejat kanu jauh nepi ka blengles eueuh rek ka mana nyusuna ari teu puguh dumukna mah tema Nyi Sarti geus kitu mah jep Mang Atma teu ditema deui kitu nama meunang sawatara jongjongan ngahulang taksiran keur mikir jereweun nadana tapi teu lila pok nyarita ari kitu mah jong atuh ka ditu ngan ku kitu ku kieu buru-buru ka balik deui nya ari barudak nu derek di bawah we bising nareangan abah Nyi Sarti ngoloyong ka jero bebeja heula kanu jadi indungna nu keur mesekan sampe di dapur geus diidinan mah teu lila Nyi Sarti ini barudak anu gede duanana dibawa nu leutik di ais sedeng gemolan pakaian ku barudak anu panggedena geus dibawa ti heula jalan ka pipir sabab sieun katingalieun ku akina teu kacaturkeun di jalana para wargi sadaya Nyi Sarti geus tepi ka panganyerkan Inon salakina kabeneran Inon keur eueuh nyaeta ngakeur ngarit atuh aya mah esah indungna harita mah esah keur nyangu kalacat Nyi Sarti unggah ka tepas ari anakna nu galede ting baretek lalumpatan jalan ka tukang gero nu cikal katelah maman ngageroan ninina bari muka panto ka dapur nini eta si Jalu ka dieu jeung saha Jalu mah esah bangun bunga kadatangan nu jadi incu gentak ngorejat nangtun jeung mah nini di mana hari mana di luar kana di pantona ditulakan ini temal maman sirilik mah esah ka jero dituturkeun ku maman hari adina nu pangais bungsu sadatang-datang teh tuluy ka pipir ningali domba hulu trak mah esah ngalaan tulak panto ana brai teh nyawe Nyi Sarti ngaso heula para mitra ngaso heula ngaso harita Nyi Sarti langsung nanya mah cager mah tanya Nyi Sarti cager ari awak mah kumaha mana jeung abahna di ditu calager cager mah tema Nyi Sarti bari ka jero ngajingjing gemolan pakaian dituna sisi Billy ari Kang Inon ka mana mah pokna nanyakeun salakina nyaritana mah rek ngarit cenah bari ngoret di kabon sare budak teh teh sare geuning mah sarekeun atuh di kamar ulah kitu karunya cangkeuleun koloyong Nyi Sarti ka kamar nyarekeun budak nu bungsu Delila keluar di kamar nyata abdi ka dieu jeung barudak teh kahijina mah hayang panggih jeung emak atuh kaduana men tadi hampura rumasa abdi sakitu poe ninggalkeun emak di dieu nya kitu teh we abdi teh ini teh dieu teh lain teu karunya ka emak ngan setengah nyingkahan pinapsueun ku ayeuna kitu ayeuna abdi ka dieu teh nyata maksudna mah rek tetep we di dieu emak tapi kitu ge lamun mari do kacicingan ku abdi jeung ku barudak kalawan ditarima ku bapana barudak cek Nyi Sarti rada lumengis ih ari keur mah bae teh teuing di dieu oge sabab tadi ge mama ngajurungkeun teh nya ngajurungkeun henteu nyarek henteu da kahayang sorangan
cena ayeuna rek di dieu riung mung pulung jeung nu jadi salakinya syukur we keur kolot mah malah eta nu dipenta dawuh hartina antara salaki jeung pamajikan patukang tonggong pamajikan di ditu salaki di dieu pan moal garenah meureun cenah eta aya pasualan antara salaki jeung pamajikan heueuh da biasana anu rumah tangga mah sok aya bae pakotrekna geuning piring ge tara diadu jeung nu jauh pasti jeung nu sawada ngan lamun teh mah aya kasalahan di salah saurang kudu pada asa kampura ulah saruana pabedang-bedang komo lamun nepi ka terus pepegatan mah mama teu satuju pokona mah karunya ka budak leutik keneh ari kitu mah riung mung pulung pati-pati teu barangi dahar ge upamana katingali-tingali calageurna atawa gareringna salah saurang cek mah esah nyarita nu kanu jadi minantu eta bebeja heula kanu jadi kolot di ditu pokna bari neuteup ka Nyi Sarti nu keur tungkul komo we bebeja mah diidinan ku abahna atawa ku mana diidinan teh mah Nyi Sarti panok keur kitu guru tak inon datang tas ngarit tah geuning geus datang deui bapana barudak cek mah esa or geuning Sarti geus lila inon miheula nanya budina marah mai bangun nu ato kadatangan kudu jadi anak pamajikan kakarajo cager Kang Inon alhamdulillah dina waruga mah sehat ka mana ari barudak teu kadari ya temal Inon gek diuk bari nuna duduk ku sisi bili ngareneng jeung gemolan pakaian anu bawa Nyi Sarti ka mana bida tarurun deui geuning tema Nyi Sarti koloyong maesah ka dapur atuh geus kitu mah sabab keur barang gawe mesekan sampe gaplekeun bebeja heula ka dieu ka abah jeung ka mak puguhan bebeja makan geuraheun teu bebeja heula mah atuh abah meureun apal akange meureun kana adat pangadatan jadi kolot abdi nya kitu bapak anjeun mah kasebut geus nyedak aki-aki teh tapi meni eueuh hina pisan tiba heula nepi ka kiwari boleh barangasan we komo keur ngorana meureun teu saok kadua gampleng we cacak ayeuna geus sakitu kakolotan adat meni teu leungit-leungit kamari ge basa akang ka ditu lamun seug akang teuras kadu jadi bitoha mah dah teuing kumaha ngadenge caritaan meni asa rungseb lamun geus teh mah asa ngadahar dodol anu murag kana keusi ngan dipikir deui ku akang ka cida gorengna malah matak diseungsirikeun ku batur kasebut minantu jeung mitoha ngadon jojoh patutunggalan ana geus aya nu cilaka salah saurang moasaha nu susahna tah ku dasar eta we nu matak kamari ieu akang gancang balik oge horea manyangkeun catur sieun jadi papaseaan cek Inon tuluy udu daun kapu dan nyatu kadenge ku abdi ge basa-basana abah teh harita ku kituna muga akang ulah kurang-kurang ngahampura we kanu jadi bapak abdi teges kitu sifatna aya basa kuat adat Batanwara teu naon da ku akang itu dipake nyeri hate teu dipake keuheum lah dianggap hiji panyepret atau panggeuing ngarah akang mikir sabalikna lamun teu kitu kana pasti akang kajongjonan moal aya mikirna ayeuna akang rek tumanya ka maneh eta aya perlu naon atuh maneh ka dieu teh nah dijurungkeun kudu jadi kolot atawa niat sorangan rek nuluikeun carita anu ti heula nah rek ditepikeun pamentana nu jadi kolot ti ditu pokona mah ye pamenta bapa maneh sabab kamari ieu basa akang ka ditu aya caritaan abah yen akang kudu meresan maneh nu hartina mah kudu nyerahkeun maneh nanya maneh aya maksud kitu Inon nanya kana pamadegan nu jadi pamajikanana nyaeta Nyi Sarti lain Kang lain kadinya nu dimaksud ku abdi mah ka dieu sote kahiji inget ka emak kaduana rek balik deui ka dieu teh mah Nyi Sarti keke-kelanan lamun teu salah dedengian bieu maneh nyebutkeun rek balik ka dieu nah bener nyarita kitu teh atawa na dedengian akang ukul Inon siga nu aya ngayakinkeun kana carita anu jadi pamajikan bener maksud abdi kitu Kang jadi maneh teh rek di dieu nya nya tapi kitu ge lamun rek dirawatan ku akang jeung ku emak teu dirawatan mah teu naon nya pasti abdi balik deui kanu jadi kolot emang Nyi Sarti nyaritana bari ngalima ari keur akang mah nitah moal nolak moal eta mah kumaha pipikiran sorangan da tadi ge basa maneh balik kanu jadi kolot ye ka kolot maneh bari barudak di bawah kabeh akang mah teu nitah malah teu nyawa-nyawa acan iritna oge ukur kabejan kudu jadi inung di dieu cenah ayeuna rek di dieu deui bari riung pulung teu naon-naon ngan eta kumaha abah mah dingidinan gitu pokona mah kaidinan ku abah hari diidinan mah
dengan Abdi tetap maksa maksud Abdi teh balikan jadi kolot ke aya nita naon teh nita estu niat Abdi sorangan kitu ge lain nikahan teuing jadi salaki ngan pokona mah nikahan pinapsueun we Abdi mah ayeuna balik deui ka dieu sasat niat sorangan eta kumaha rek ditarima nah Abdi ka dieu deui cek Nyi Sarti tuman Inon salakina bari ngareret tuluy neuteup kana beung ngaso heula para mitra. Kumaha atuh para mitra barang Inon ditanya kitu ku Nyi Sarti. Guai ku akang mau burung dirawatan sabab akang ge tadi ge teu ngajurungkeun ini ti dieu. Ngan peupeuje ti saseret ayeuna ka hareup ulah rek boga adat samodel nu ka tukang-tukang. Geus nu geus mah ku akang dihampura sabalikna akang ge kudu dihampura ku maneh. Bisi aya caritan akang nu teu meurena nu matak ngajadikeun raheutna hate. Ayeuna urang pada ngarobah adat we urang teh mongkeun ka daek sangkan hirup urang duaan ulah jadi dagangan tatangga ulah nimulkeun karudat hate nu jadi kolot boh kolot nu di dieu boh kolot nu di ditu hilang bara urang bisa nyenangkeun jadi kolot atuh ulah matak pi omongeun kolot pi kangewaeun deungeun-deungeun sajabati eta urang pada nguawula ka kasobaran. Inon ku ayeuna jadi sadar make nyarita sagala kanu jadi pamajikan. Ari eta buntelan naon? Inon ngareret kana buntelan pakaian. Pakaian mah abdi jeung nu barudak ka kamarkeun atuh ulah dijagrakeun kitu. Ari moal mah dibawa deui mah ka girang. Ceuk Inon rada mesem. Teu hararese Nyi Sarti ngampikeun buntelan pakaian samalah dientepkeun dina lomari. Sorena sabada lahar. Nyi Sarti jeung Inon salakina ngawarangkong di tepas. Sawalah mah esa ge aya ari budakna nu cika jeung pangais bungsu keur ngaletek alulin. Diburuan ngaradu kaleci jeung aran nu aram meni aranteng nakar ngadu kaleci pada dasar ngadu kalenci ngadu pinci kaleci nu baru lidah sok di ieu nanti di kitu tadi di sintrek. Para wargi sadaya harita mah esah tuluy nyarita kumaha sawah nu abahna teu kaganggu ku beuriti sawah man teu mangan parena. Nu dimaksud ku mah teh nanyakeun parena lain nanyakeun sawahna sok salapok mah teh deui mah esa seuri. Kaos dongeng kabege sawahna mah teu atuh. Salah ceuk mah ge salah. Nu mata kopat-kotakan ngeruksak mah kabeh mangkana geus celetu. Atuh puguh abah kacida nafsuna. Harita keneh aya bejana si Uned terus init ka sawah nyaeta nempo pare. Dikersakeun harita oge ari datang ka sawah ari meunang beurit segenep-genep terus dicacak nu dipanggang ku regang awi malah ditalian beheungna terus diasupkeun kana seuneu durukan lain ku kitu abah mah nyaan ku luasan maehan beurit teh teu gila-gilaeun deui waktos nasib duwi ka dieu heula para wargi sadaya carios nyambung nu judulna nyaeta beurit bodas. Atuh para wargi sadaya
Mangjaya sapara kanca ngahatur ke nuhun mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun. Sanes kirang sono atuh sanes kirang sono isono mana taku yang teras ngadongeng namun waktosna ke ujung saya. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina seueur kalepatanana para wargi sadaya mangga. Promios bae kasadayana sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun mangga.